Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangundi sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayahana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap pirojong ditaroelan tomol sukrewe sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados dengan kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Tekung sidila patarungan antara Mang Utun si Jagoredot jeung Iswara si pedang setan teh geus arek di mimitian. Dua cirim geus adu hareupan, Mang Utun bari ngakode si Lutung, sedangkeun ari Iswara si pedang setan nangtung pancu. Panona molotot mencrong ka Mang Utun. Sorot panon jika anu bisa nembus kana jantung. Teh tawe hate Mang Utun teh mani ngageter atuh. Jantungna jadi ratuk, tuurna mani nyoroh jod. Kan baik gentak neger-negerkeun maneh, ari anu dipikasieun inggis eta Iswara si pedang setan teh teu kanyahoan narajang. Wang kaning najan teu katempo mawa pedang, tapi curug minangka pedang nate ampuhna keur atuh. Sakali disabetkeun oge, aya geteran kakuatan anu matak nyilakakeun. Si Iswara teh mangrupa jago anu kejam jeung telenges. Tindakan teh buas mata kesoak atuh. Beungeutna katempo tiis sikepna datar jarang jajarita. Mang Utun nyobaan nenangkeun hatena lajupok terus jajarita. Jadi maneh teh si Iswara si pedang setan. Si Iswara si pedang setan teh hanteu nembalan laju sakilat narajang. Curugna disabetkeun ka Mang Utun. Puguhe atuh Mang Utun teh mani leuwas. Dina kaayaan kitu si Lutung ngajorelat. Gajeleng awak ngahadang. Nadah panarajang si Iswara. Terang kadenge sorah nu ngapelentrang sok sanajan henteu katingali pakarangna. Mang Utun mani ngemplong hatena lantaran rikat cenah si Jaka Sagara Arya si Lutung teh dina nyakis atawa nadah panarajang musuhna. Cacak-cacak lamun elat mah duka teuing kumaha nasibna. Sok sia sing hareupan Lutung aing ayeuna mah moal sieun mani Iswara si pedang ketan. Cek Mang Utun jadi timbul kawani ayeuna mah lantaran kapanjela si Jaka Sagara alias si Lutung geus nyang hareupan bisa nadah panarajang yakin bisa nang tayungan dirina. Si Iswara si pedang setan basa ngadenge kecap-kecap Mang Utun jika anu ngahina. Teu kapangaruhan sama sakali, tetep tenang we. Beungeutna henteu robah riuk-riuk jika anu ngamuka ambek samalah teu nembalan, tapi kalahkan narajang deui. Curugna butbet disabatkeun, wus. Aya kekuatan anu rek nyiabat ka si Lutung jeung Mang Utun. Tapi Lutung teh sakilat manadah panarajang dampaleunna mata. Terang panarajang Iswara si pedang setan teh bisa ditadah. Iswara si pedang setan beuki panasaran. Curugna beuki put-put disabatkeun kedakana mingkin jabat. Jeung loba pisan variasina, tapi si Lutung ge masih tagen sakabeh panarajang teh bisa diungkulan. Atuh Mang Utun teh bagi regreh.
Najan kayaan matak paur. Lah sok sieun aya nu kena ka aing. Tapi jika nama ya si Jaka teh bakal bisa gungkulan. Ya, yakin aing malah. Jaka si kurang Jaka. Lamun bikin kaya leh teh atau aya sabatan pedang setan si Sukmara nu kena kana awak. Tenang tuh. Inang tuh mang teh bakal cilaka. Mang Utun teh kur ngocomang we sajeroning hatena bari berhatikeun kalutung anu keur adu hareupan jeung eta si Iswara. Si Iswara harita teh geus sababaraha jurus ngagunakeun ilmu pedang setan. Tapi musuhna teh tetep tagen samalah. Awak si Lutung teh kawas aya anu nang tayungan, aya kakuatan anu ngabulen kana awakna. Ukituna sabatan pedang setan teu bisa nembus. Ukur kadenge sora anu pating barendrang. Di dieu si Jaka teh hanteu make aji ramak sagara. Ngaja supaya teu kanyahoan ku si Sukmara. Si Jaka ukur musyrikeun tenaga jerona nu ngalapis sakujur awakna. Nu tarung teh acan katembong sanu bakal unggul. Si Iswara teh terus-terusan we narajang sedengkeun si Lutung alias Jaka Sagara. Ukur tagen we nada wanarajang. Si Jaka Sagara alias si Lutung teh tangtukeun sikepna. Lamun terus kitu mah cenah moal aya tungtung na tarung teh. Pikeun mungkas rumakuna tarung teu kanyahoan eta Lutung teh. Geus nyekal keris warisan ti Kangjeng Ratu Kidul teh. Eta keris teh laju disabetkeun ka si Iswara. Sret. Aya kakuatan anu sarua jeung pedang setan. Najan jarak jauh tapi sabetanna teh bisa ngabahayakeun. Terang sabatan keris ditadah ku si Iswara. Ngan oro kaya sabatan keris teh kakuatan leuwih boara luar biasa nanda eta we. Si Iswara teh bikin ka ngacarek jega tuh. Bari karasa curugna teh mani panas asa dirojokeun kana jurukan. Dina kayaan si Iswara kawas anu ngamuka kaget. Si Lutung alias si Jaka Sagara teh henteu cicingeun laju nyusul tepus panarajangna. Kerisna teh disabatkeun serat. Puguh we balukarna matak pohara. Baju si Iswara si pedang setan teh nepikeun ka ruwa karawe. Untung we si Jaka Sagara teh henteu niat ngabinasa. Si Iswara katambok iwarima beungeut teh kawas anu soak ngemuka sieun. Untung we cenah eta si Lutung teh henteu niat ngabinasa ka manehanana cacak-cacak lamun niat ngabinasa mah. Entengeunaker jeung manehna teh kudu ngaku teteh lagening cenah. Kahebatan si Lutung teh anu ngagunakeun kerisna leuwih hebat batan ilmu pedang setan. Cek si Lutung harita teh manehna teh bari nyampeurkeun ka si Iswara si pedang setan. Puguh we atuh si Iswara si pedang setan teh mani unur-unuran. Soak meureunnan ningali si Lutung. Bari ngamang-ngamang kerisna. Gajeleng Mang Utun ge ngakajeleng jeung nu nyawe jeung nu wanian. Bari pok terus cacarita tujukeun ka si Iswara si pedang setan. Horsah sia. Sok si Iswara si pedang ketan geura maju deui. Eta pedang ketan teh ku aing bakal dihakan. Ku aing bakal dikaluarkeun jurus pedang tuyul deuleu. Pedang tuyul mah leuwih hebat atan pedang ketan ya. Ukur ngagunakeun cingir sia. Sakali nyabatkeun beung maneh bakal sapat. Cek Mang Utun lajak lecek bari nulak kecangkeng leungeun katuhuna teh pentik-pentik we cingirna teh. Jeung sieunan puguh we atuh si Iswara teh manehna mani reuwaseun. Katara kiwari mah beungeutna mani sapa lantaran cenah eta Lutung teh sakitu hebatna komo anu bogaana atuh. Geus kitu mah si Iswara teh geus henteu eraeun laju ngagajeleng we ninggalkeun pakarangan corelat gajeleng. Luncat tina luhur panggung geus teu wani endi neruskeun tarungna. Weueuh sia alah. Lumpat teh kurang ajar. Sieun ku kuring. Sia sok maju lah. Mana deui lah. Ayeuna bagian yang hareupan si Sukmara si tukang suuk. Ayo. Panitia sia. Geura adukeun ya aing. Si Utun si Jago Lerot geura adukeun jeung si tukang suuk tah. Si Sukmara. Moal rek sieuneun ku aing mah. Dihakan. Nu lalajo teh maneh sura katurantaran Mang Utun si Jago Lerot teh unu unggul. Malahan mah pada ngeprokan teh saeutik anu pating saruit. Hidup cenah si Utun si Jago Ledot hidup. Nya cek dewek oge.
Si Utun si jago ledot anu unggul mah. Halah, atuh da jago nu aneh eta mah euy. Tong boroning jelemana kakara lutung nangking sakitu hebatna. Alah. Hidup. Hidup Utun. Si jago ledot. Hitut ae hidup. Maksud teh hidup lain hitut. Hidup Kang Utun hidup. Ah, lamun seuk daekeun mah eta Kang Utun teh. Abi mah hoyong diledot. Ieu. Hah? Nah naon maksudna ceu diledot? Ih, Ujang ari diledot teh dikitu teh. Au. Ai. Nah, ari si Ece. Dasar sia, sirana 7 kali. Kalalaki teh aya kuneuk treg. Teu sirik mah nyogrok-nyogrokkeun maneh. Sawios Ujang, sawios. Sanu teu hayang atuh kasih Utun si jago ledot. Daripada kasih Utun si jago ledot mah mending oge ka Aki atuh nyai. Kapan Aki oge jago ieu teh? Jago naon ari Aki? Jago ngurek nyai. Hoyong nyai diurekan ke Aki. Padias teuing barada teuing Aki. Embung abi mah embung Aki embung. Nah buat embung. Sok pada kapan baheula mah Aki teh ku awewe teh pada ngudag-ngudag nyai. Iya, bukari iya. Si Ece teh maneh ti boboranjat sieun atuh. Teh lah geuning cenah eta Aki teh cunihin. Caturkeun deui ka pakalangan. Mang Entus laju ngalacak bari teh sila biantara deui lamun sayembara teh bakal dituluikeun mangrupa puncakna adu jago antara para pamilon anu bakal ngadukeun Mang Utun jeung si Sukmara. Wilujeng wengi, wilujeng wayah kieu kasadayana para panonton priyogi kauninga. Rehna patarungan sarjengna teh mangrupi patarungan anu pamungkas anu bade ngadukeun monyet sareng Bagong aeh. Maksud teh Mang Utun sareng Sukmara. Sing saha nu tiasa unggul, tiasa kenging, gaduhak pikeun mayunan jago sayembara nyaeta Ki Barusa. Dugi ka kajahoan lamun tiasa ngelehkeun Ki Barusa salaku jago sayembara tangtos bakal kenging hadiah nyaeta ditikakeun sareng Den Ratna Antika anu geulis mencrang herang si Kuricak Kurinong si Eplok ke channel mangga. Supados teh jakolong tinggalna waktos ku kituna ku kieuna nu matak nu mawah hulu watak di babawa. Ayeuna mah urang ngadukeun wae. Si Utun si jago ledot bakal mayunan si Sukmara si tukang suk Sukmara si hebat. Ku kituna mangga. Saderek Utun sareng saderek Sukmara. Supados naik kana luhur panggung. Si Sukmara anu geus teu sabar teh atuh nu pangheulana we naek kana luhur panggung cerelat kalayang. Nembongkeun pangabisana celek napak di luhur papanggungan. Sedengkeun ari Mang Utun mah katempo kawas anu hemar-hemir jika anu mugen lantaran nyaho anu disinghareupan teh tayalianti si Sukmara anu geus kasohor licik kejem jeung telenges. Hayu Mang, sok-sok kaitu tuh naik kana luhur panggung. Nah kalah kamu gen kieu geuning jika kebo sieunun dipencit. Alajang. Nah, Ujang teh bakal unggul yang hareupan si Sukmara. Tinggi semang mah. Lamun nepikeun ka ele teh meureun mangge bakal cilaka Jang. Tong sieun Mang. Ieu teh kasempatan pikeun yang kalak si Sukmara numpes kajahatan. Sing yakin uing teh bakal unggul. Sapiraku kapan uing teh nincakina jalan anu lempeng. Enya Jang. Begerat ada mun kitu mah hayu. Mang Utun teh leumpang ngagandong si Lutung. Geus deket ka pabanggungan awak Mang Utun teh ngaradak ngajaul ka luhur. Talayang clek napak dina luhur panggung daeta atuh dibawa ku si Lutung. Nu lajos surak euyah-euyahan tetela cenah eta dua jago teh hebat luar biasa. Sok padahal kapan Mang Utun mah manireuwas cenah atuh diajelengkeun ku si Lutung teh. Data we basa sukuna napak kana luhur panggung katambo pakatara beungeutna teh sepa. Bias daya getihan meureunan bakating ku kaget. Kunaon si Utun? Jiga nu reuwas euy. Jiga nu sieun. Aduh hareupan jeung aing. Kuring mah lain nu meh sieun ku maneh sia. Lain sieun rek aduh hareupan jeung maneh. Ngan bieu teh nincak tai kotok deuleu. Ting tai manuk ieu teh. Nah, atuh sia teh teu neuleu euy. Sok sia tukang doger monyet. Geura maju deuleu.
Gerasing hareupan aing si Sukmara anu bakal unggul, anu bakal hasil ngabandang Nyi Ratna Antika. Ulah bakal sombong maneh Sukmara, lantaran maneh cantang tuh bisa ngelehkeun aing. Tah, memeh yang hareupan aing ya si Utun si Jagoredot. Sang hareupan heula murid aing si Lutung kurang ajar sia ngahina ka aing. Arek ngadukeun Lutung jeung aing. Sakalian we jeung sia Utun. Ngarasa kalian sia jeung Lutung teh dikocoran. Pokona mah gerasing hareupan ieu Lutung. Maneh cantang tuh sia Sukmara si tukang suuk. Bisa ngalehkeun ieu si Lutung. Ayo Lutung. Gerasing hareupan tuh si tukang suuk. Cek si Lutung laju ngacorerat celegedag. Nangtung di hareupeun si Sukmara. Gandeng si Lutung. Sakedeung deui sia bakal kojor deuleu. Si Lutung teh ukur arak akuruk ukwe. Sajroning hatena mah sanyana mangoco mang. Sia Sukmara sia teh ayeuna mah katipu deuleu. Aing mah lain Lutung, tapi aing teh kapan si Jaka Sagara anu bakal nyangkalak sia cenah Sukmara. Sia teh anu geus mitena, sia teh calma anu jahat naker. Ayeuna geus waktuna beunang cenah. Atuh teu loba catur eta si Lutung alias Jaka Sagara teh maju narajang ka si Sukmara. Jurelat gajeleng si Lutung naraja ngagunakeun kekuatan panasna. Arek neunggel kana dada si Sukmara. Si Sukmara teh nyobaan nadapan narajang geduk gas tarik cek. Duadana teh kadorong ka tukang meh bareng ngamundur kana dua lengkahna. Puguh we atuh si Sukmara teh maningal anju kaget. Tetela geuning cenah tenaga Lutung teh aya ku pedas. Malahan mah meh satata atuh. Bari jeung karasa leungeunna teh mani panas asa diadu jeung beusi anu dibeuleuh. Si Sukmara anu kahudang ngamaran laju malas narajang kiwari magunakeun ilmu cara salaksakna belesat ciut-ciut. Cara atawa jarum teh pating belesat ngajojok kana awak si Lutung. Tapi si Lutung ge henteu cileureun kentak ngabutkeun dambaleungna wus aya kekuatan tiis. Malahan mah eta kekuatan tiis teh ngawangun es balok anu kacida kuatna. Tadah panarajang musuhna puguh we atuh si Sukmara teh mani ngajengho kaget. Nasaha cenah eta Lutung teh geuningan elmuna teh kawas si Jaka Sagara. Tapi piraku cenah Jaka Sagara kapan jelas di hareupeunna teh marubakeun Lutung. Edan, ieu Lutung teh lain Lutung samane ya. Nah sah bener ieu Lutung teh, tapi jelas Lutung satonya ieu mah aing mah kat palingan deuleu. Tapi elmuna jiga si Jaka Sagara yeuh. Anak itu masih Utun teh lain jalma sambarangan. Lutung na wae sakitu hebatna jiga si Jaka Sagara. Komo si Utun atuh. Tapi aing si Sukmara marek mundur sasiku, marek jat satu jang beas. Si Sukmara ukur ngupat we sajroning hatena. Nah saha cenah eta Lutung teh aya ku sakti-sakti teuing. Tapi keur si Sukmara mah kalaka beuki panasaran atuh. Laju ngawatak aji malih warni malih rupana anu can kungsi dipake dina eta patarungan. Celegedet kiwari mah robah ciri mencari maung lolaya anu kacida gedena. Gerem ngagereman. Tapi si Lutung teh kawas anu henteu sieuneun. Laju ngajorelat narajang mihlaan. Wus kekuatan tiis teh narajang ka eta maung lodaya. Tapi eta maung teh ngan sakilat atuh ngacaul kalau plos. Kekuatan hawa tiis teh nyamos. Bari laju ngagajeleng arek ngarontok ka si Lutung. Tapi si Lutung ge henteu cileureun. Laju ngapak panarajang barang eta maung lodaya arek ngarontok. Tapi gentak si Lutung teh ngebutkeun dampaleungeun ka tuna wus. Kekuatan tiis teh sumebar ngan lain ngan ukur hawa tapi kiwari mangawangun salju anu ngahujanan kana awak si maung lodaya. Puguh we atuh maung teu nepikeun ka kaneuk, gajeleng mundur ka tukang bari kikibrik. Taraha saawakna teh mani tiris. Gaur kagauran. Anu lalajot teh atuh mani colok kaget teh geuning cenah si Sukmara teh bisa ngarubah wujud jadi maung lodaya anu kacida gedena. Nu tarung teh pohara hebat, pohara luar biasana. Ki baru saoge kudu muji cenah. Teteh geuning si Sukmara oge bisa ngarubah wujud. Ngan bae matak heran nah saha eta monyet teh.
Nahnya cenah kukutan Mang Utun. Kapan manis sakitu sakti na sakitu hebat nah. Lutung jeung Maung teh kiwari geus aduh hareupan deui. Seaga jeleng si Maung teh naraja ngarek nyakara tapi si Lutung teh sakilat ngacorelat ngutamakeun kacepatan gerak naplos atuh samaran cakaran Maung teh ukur nyamos ngakan tempat kosong. Si Lutung sesakali males narajang. Dampaleungna teh rek kampabuk kana hulu Maung. Tapi Maung ge rikat. Bari manehna teh ngakelepakeun awakna goreleng. Bari sukuna teh langsung ngarek nyakar tapi si Lutung teh ngajaul kaluhur kalayang curalit cere. Napak deui bari arak aku urung-urung gaur si Maung teh kiwari manggeus urang deui bari kagauran. Tekung sila eta Maung lodaya jelmaan si Sukmara teh laju ngagajleng pelesat. Si Lutung harita teh maneh taki-taki basa hulu Maung geus rek nyampe. Bari jeung arek nyakar sakilat si Lutung teh ngalakukeun gerakan anu mungguh jabat. Nyaho-nyaho dampaleungna teh ngahantem kana hulu Maung. Jabrot! Gaur Maung teh ngagauran bari nepikeun ka ngalegedai ka tukang atuh. Kolepak. Maung teh kolepak celegedeg. Kiwari mah ngajirim deui jadi cirim si Sukmara. Kurang ajar sia. Nah saha sia Lutung? Aya ku sakti-sakti teuing sia teh euy. Ulah kaget sia maneh Sukmara. Kapan cek tadi ge eta Lutung teh murid aing? Kapan kesaksian sakitu saktina? Sok sia wani mah. Geura elehkeun eta si Lutung. Ulah kalah ka hoak deuleu. Rasakeun sia. Moalila deui. Sia jeung Lutung teh bakal kojor deuleu. Si Sukmara nangtukeun sikepna arek ngagunakeun kekuatan Batara Lambak Hideung. Ajian Lambak Hideung teh arek digunakeun. Katampoleungna teh si dakep geus kitu mah musirikeun kakuatan areup kayaan teh poek sagedeung. Si Lutung alias si Jaka Sagara oge surti lamun musuhna teh ngagunakeun ajian pamungkasna. Atuh teh cicingeun. Gentak musiwal ngalawarkeun awi raja hati reta. Pun kitu deui geus nyekel keris warisan ti Kangjeng Ratu Kidul. Ku cara ngagabungkeun dua kekuatan depi hareup bisa ngungkulan si Sukmara anu katitisan ku Batara Lambak Hideung. Dua cirim kiwaring geus sirih bendengan bari pada museurekeun kakuatanana. Geus kitu mah teu antapara deui duanana pating pelesat pating kalayang. Dua cirim teh diadu di comantara gaduk das. Dua kekuatan diadu bugue atuh balukarna matak pohara daya tawe papanggungan kena pikeun ka ruksak. Nulalajo manipuri aki baru sao kena pikeun ka rubahaseun atuh. Bari kadenge sor anu pating jeleger pating jelegur. Angin kadenge manim simiu. Kayaan teh jadi pikasieun jeung pikakeungeun. Teu nyangka lamun tarungna eta antara si Lutung jeung si Sukmara teh lain tarung biasa ieu mah, tapi tarung dina tingkat kasakten anu can kaukur nepi ka mana cenah kasaktianana. Mang Utun anu tita tadi aya dina luhur panggung. Untung we manehna teh kaburu ngajleng nyalametkeun diri, caturkeun deui kanu keur tarung. Basa sabada bentrokan dua kekuatan si Sukmara teh mending ngaranjuk kaget atuh teteh geuning cenah eta Lutung teh sakitu saketina. Samalahan mah Batara Lambak Hideung anu sumanding nitis kana awak si Sukmara ge ngarasa kaget. Teteh geuning cenah eta Lutung teh lain salutung-lutungna. Asa wau cenah kana kakuatanana teh. Boa-boa cenah aya hubungna jeung Kangjeng Ratu Kidul. Basa si Sukmara nyobaan deui ngagunakeun ajian Lambak Hideungna. Kiwari mah ku si Lutung teh ditadah ku kerisna. Engkeun awi raja hati reta hari teh ngabarasat ngaluarkeun cahaya anu mata kesera batu. Lian ti kitu awak si Sukmara teh nepikeun ka ngajengkang. Las wae si Sukmara teh nepikeun ka teh inget bumi alam sedengkeun tina awak teh anu kaluar mumbul kaluhur. Mangrupa kalangkang hideung nu taya lian ti si Batara Lambak Hideung. Gentak atuh eta si Lutung teh henteu cicingeun. Bari matakeun deui raja awi ti retana bari jeung palungkeun keris warisan ti Kangjeng Ratu Kidul. Balukarna eta kalangkang teh nepikeun ka ancur lebur atuh.
mereduk jadi hazeup anu mulek plus ngiles duka teuing ka mana. Nu tarung teh kiwari mah geus wekasan si Sukmana teh geus namruwe atuh. Bade jeung geus teu walakay da puguh teh inget dunia alam. Teu kungsila si Lutung teh ngadeukeutan awak si Sukmana kawas anu hayang mastikeun kumaha cenah kaayanana. Sabadanya lamun eta si Sukmana teh masih keneh hirup ngan bae teh inget dunia alam. Laju wae si Lutung teh nyampeurkeun ka Mang Utun. Euleuh mitra waktos na parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Jaka Sagara anak laut teh dugi adi urang terasikeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya parantosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang salan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.